Bismillahirrahmanirrahim. Wa jumlatun li sababin aw taqwiyah katiku yang dili tarikis sotasbiyah wasmiyatul jumlati wal fi'liyah wa syartuha linuqtatin jaliyah. Wa jumlatun an uti musnad jumlah iku li sababin karena arah-arah musnad sababi, au taqwiyah atau muatan hukum kadzikru yahdi li tariqi tasbiyah kaya lapan az-zikru utawi zikir iku yahdi nuduhaken ya zikir li tariqi tasbiyah kadue jalan ngabersihaken ati, wasmiyatun utawi musnad jumlah ismiyah, wasmiyatul jumlati utawi musnad jumlah ismiyah wal fi'liyah lan jumlah fi'liyah, wa syartuha lan syarat jumlah atau jumlah syartiyah, wa syartuha lan syarat jumlah iku linuktatin karena rahasia jaliyah kang pertela, jaliyah kang pertela. Wa akharu as-salatan wa qadamu. Ya ngina ya bet masih kena nyaritakeun hukum musnad atanapi rahasia-rahasia musnad. Sunusani wa jumlatun disababin au taqwiyah. Ari musnad diciptakeun jumlah baik jumlah ismiyah atanapi jumlah fi'liyah. Eta teh rahasiana kemungkinan ku sabab jadi musnad sababi, disababin ku sabab jadi musnad sababi. Au taqwiyatin atawa sejak muatan kana hukum. Di mana-mana aya musnad tina jumlah, baik jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah, maka geus musnad ingat bahasana khobar kan, lawan tina ilmu. Maka kudu maka itu nyimpen rahasiana ku sabab aya musnad sababi. Naon musnad sababi tos dipayung. Musnad sababi teh setiap musnad jumlah anu ngawangku kana domir jangan buat balik kana mubtada. Lamun bab mubtada kana musnad ilaih. Jadi contoh di dia Zaidun koma abuhu tadi sebutna eta musnad sababi. Musnad sababi ayana eta jumlah atau si khobar atau musnad itu. Musnad jumlah bari aya domir atau ngawangku kana domir anu eta domir jang buat balik kana mubtada silapan hu Zaidun koma abuhu. Maka nu mantak aek dibentuk jumlah teh kusaha memang musnad jumlah atau musnad sababi. Jadi perlu sababi. Nah, maka ieu si musnad dipasang ku jumlah rahasia naon? Ku sabab musnadna sababi. Naon musnad sababi teh nyaeta musnad jumlah anu ngawangku kana domir anu eta si domir teh jang buat balik kana musnad ilaih atanapi kana mubtada. Seri contoh lapad abuhu. Atanapi au taqwiyah nu mantak diayakeun tina jumlah teh ku sabab arek muatan. Seperti arek misalkeun li taqwiyatil hukmi binas ditarkib. Arek nyatakeun muatan kana hukumna kalawan nafsil tarkib teh kana datiana susunanana. Nya aya labi tikror wal adat. Seperti ana kumtu ana teh ingsun iku kumtu ngadeg ingsun. Eta leuwih mantep, leuwih kuat bahasana kumtu pikeun ayeuna muatkeun yen aya nanangtuna dikuring teh daripada ngucapkeun ana ko imun. Katakan dibahasakeun kumtu kan jumlah, sedangkan ko imun eta mufrad. Bukan mufrad. Ko imun, tapi bukan mufrad juga mufrad. Disebutna pada yang jami dia mustaq, bukan mufrad mustaq. Kalau cerita nahwu teh aman.
Dan dia mah bahasa anak untuk dibahasakan mah koimun sebab arek takwiyah arek muatkeun kana pangkat koim tenang tungna kuring. Makanya numantak ayana dibentuk tina jumlah saja berarti musnad sababi sejak muatan karena hukum ini maksudnya karena khobar atau karena musnad ieu. Jadi contoh anak untuk cek musannif mah contoh musannif mah di dia artikel yahdi litori kitas ya contoh musannif al-dzikru al-dzikir eta yahdi nuduhkeun ieu si dzikir teh litori kitas ya karena jalan ngabersihkeun hate atau nabi bikin enak jalan menuju tasawuf sanes sanggup tasawuf litori kitas ya contoh musannif mah lalu diceritakan yahdi dipasang eta musnad dikru musnad ile yahdi musnad dipasang ieu jumlah fi'liyah jumlah fi'liyah yahdi penting jumlah fi'liyah. Nah, ini ku sabab saja berarti sababi memang ieu takwiyah muatan pikeun nyaritakeun yen dikir teh bener-bener bisa nuduhkeun kana ngajak kana jalan ngabersihkeun kana hate urang ku aya zikir nya hate bersih dina sawagil tina perkara-perkara nu nungkulkeun salian ti Allah kudaek zikir mah kudaek maca Quran zikir sami matak anu asalna hayang ulin wae anu asalna ngedul wae ku zikir ku maca Quran ku maca kitab sampai dekat ku beda gitu. Ada bersih hati teh dina hayang kaditu kadi tanapi kana lagu nafsu terutama hayang katilai ku makhluk hayang kahadis ku makhluk hayang kapenteun ku makhluk beda bersih hati tah loba zikir ladang zikir kami ladang ngaji sarua anu jelas contoh di lapad yahdi eta disebutna tina musnad bari musnad jumlah namanya jumlah salat arek takwiyah arek muatan karena pangkatna bener ku yakin nalika ngalaksanakeun zikir jalma bakal aya perubahan bakal bersih hatena gitu. Wasmiyatul jumlah jeung ari musnad jumlah ismiyah lamun seug aya khobar jumlah ismiyah lamun khobar wal fi'liyah atau jumlah fi'liyah atarapi bahkan ayeuna khobar tina disebatkeun syarat jumlah atau jumlah syartiyah tah naon eta rahasiana eta linuktatin zaliyah masalah rahasiana geus real jelas dina ayeuna masalah ismiyah lamun carita ismiyah berarti arek nyaritakeun subut wa dawa lamun untuk nyaritakeun jumlah fi'liyah berarti nyaritakeun tajadud wal kudus lamun jumlah sartiyah moal lepas tina ayeuna makna sartiyah anu sakumaha geus dicaritakeun ti heula. Nah, wa qaunuhu mualakon bi syarti palimaani adwati syarti. Dan eta wa qaunuhu mualakon bi syarti palimaani adwati syarti ayana dita'alukan isi musnad ku syarat teh ku sabab makna adwat syarat seperti mana adwat syarat arek ta'liku syai'ila sek anu yasukuluku arek ta'liku syai'ila sek jadmiluku atanapi ta'liku syai'ila sek imtina ulhuku seperti lafad in ida ini lafad lau jadi jelas maknana lamun cerita ismiyah berarti arek netepkeunana hukum subut wa dawam atau musnad ieu dek nyaritakeun subut wa dawam lamun heug ayeuna fi'liyah berarti nyaritakeun tajadud wal kudus lamun syartiyah ya arek makna syarat we arek makna syarat in ta'liku syai'ila ya sukuluku atuh lamun lapan ida ta'liku syai'ila jadmiluku atuh lamun lapan lawa ta'liku syai'ila imtina buku tah sakumaha bahasan kamari jadi jelas makna jaliyah geus teu samar deui lamun geus carita aya jumlah ismiyah atau fi'liyah termasuk jumlah syartiyah dina hukum ieu musnad rahasiahna wa akharu as-salatan wa qadamu
wa jumlatun lisababin au taqwiyan kadikru ya dilitori kitasbiyah wasmiyatu jumlati wal fi'liya wasartu